Supados teu katinggaleun. Terus ya nu dihandap ya non bae sok eta ngaranna naon ieu ngaranna naon bae sugan anu nini apa sugan maksudna Ieu maksudna endog misalna teh aya endog aya beas aya bebeutian eta kumaha maksudna eta aya ayeuna endognya tah ieu bebeutian teh kapan ari urang teh tas ngari ngaluarkeun sok cenah ngaluarkeun babakuh acan api bubuara ngahuma ka kebonan mana ayana bebeutian tah ieu nya ayana huma ayana bebeutian tah aya cau aya bebeutian sagala ieu tanah kekebonan kanggo pibekeleun urip hirupna. Aya kalapa. Aya sangu. Oh itu bebekelan itu nama gitu. Itu bebekelan. Kanggo bekel la ngahuma ieu. Berarti cari lakon ngahuma berarti dongeng ake pangebon ini pangebon berarti benernya. Ini lakon ngahuma acara ngahuma. Terus aya anak aya beas aya endog aya kupat salamet kukupatan naon aya kukupatan mana ieu sok ayana cenah kupat juru 5 nya kan ari ayana juru 5 ayana disebut 4x5 pancer ayana juru 5 aya wetan aya kidul aya kulon aya urang jadi ayana juru 5 terus ayana sepaheun aya seureuh aya apu aya gambir itu aya apu aya gambir aya seureuh ieu anu disebutkeun urang teh ngabogaan sok dihijikeun jadi urang tina 4 ngajadi hiji tina beureum urang tina bodas tina koneng tina beureum tina bodas ngajadi hiji ngajadi beureum nya ngajadina bayi orok itu ngajadi budak asana gitu. Terus ya non kayak orang nanya Kak Bibi ari ya bir model ya aya nyere naon maksudna ya nyere anu 5 tadi cek Bibi eta 7 anu 7 kumaha eta tah Cepeng punten aya Cepeng tah jeung naon eta sama sapu panjagat jagat gerba bersih sapu nyere kan cenah nyere teh aya bisa keur ngeprak sagala dina sagala rupana keur nginglarkeun dina sagala rupana tah ieu kudu dihadapeun ayeuna disiapkeunana tah terus aya anu ieu nu tadi anu peso naon sagala rupa coba jelaskeun tah ieu iya peso kan ke pepelakan teh sagala ge kon dicukil nya dicukil ngalanon kan make peso iya sisir kan pakai nyisirannya ari nyisiran teh urang teh kudu bisa mereskeun rambutnya jadi mereskeun rambut teh kudu sagala bisa memeres kana kabeneran gitu ibarat aya masalah aya naon kudu bisa ngabeberesna tah ieu dina kaca teh kan urang kudu bisa ngeunteungnya ngeunteung teh ulah ngeunteung kana usaha abonnya kan ngeunteungna kana usaha ieu kana usaha tah gitu ieu model endog cirena pandina sagala rupana aya panonnya aya cepil aya irung aya naon di mana anata tah ulah sagala diucapkeunana bahwa dina ayeuna dina lambe ulah sok saucap-ucapanana dina cepil ulah sok sakuping-kupinganana dina ambung ulah sok saambeun-ambeunna dina panon ulah sok satingali-tingalina gitu tah ayeuna dina panangan ulah sok sacabok-cabokna ulah sok sacanak-canakkeunana upami sanes cabokkeunana canakkeunana tah kitu dina sampean ulah sok satajong-tajongna upami sanes tajungeunna mah eta batas mun cek urang ngaradinan ngaranna itu disebut ngaradinan bayi itu namanya kalau menurut bahasa orang sini. Ari mas sasambarannya ini berbagai macam bumbu ini termasuk barang sesaji ini sepertinya ini. Nah, itu. Terus yang ke kembangnya sok dimandikan apa kumaha yang kayak? Nanti lamun kayak mandi ini katanya nanti kalau mandi berikutnya ini pakai air kembang ini katanya nanti kalau mandi berikutnya bayinya itu. Jadi seperti itu.